sababaraha detik disanggeusna ngabendung runtuyan panarajang lawan. Harita manggali ngacoelak tabelah katuhun badan lawan. Samemehnya kintamani bisa nebak kana tindakan anu jai lawan, harita manggali suku katuhuna najong kana pigelang leungeun lawan. Geus teu bisa disingkahan ku Nyai Kintamani. Ngajadikeun pedang lidah api lepas tina cekelanana. Sathiuk tegas. Meh bareng jeung lagragna pedang kana taneuh, harita panarajang dengan kenca manggali ngahantem dada lawan. Hiuk tebrodas. Disusul ku suku katuh manggali anu dipake nunyel beuteung lawan. Sedek ngegas. Setan. Nyai Kintamani ngageros mu anu ngacerit bari ngabangkeun ka tukang anu saterusna ngagebru rubuh geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badan. Bangkeun dari gebruk Nyai Kintamani rubuhnya ngigir. Tapi daya tahan Nyai Kintamani kawilang hebat oge. Harita gancang oneal hudang lalaunan. Diuk bari sumengirnahan ka nyeri. Manggali merhatikeun kayan anu jelawan bari tus nyarita. Sekarang kamu sudah mengertos Kintamani. Ketika kamu merasa menjadi seorang jawara wanita yang hebat ilmunya, akan tetapi pada hari ini kamu menjadikan harus menerima kenyataan Kintamani ya, bahwa kamu harus mengakui keunggulan si jawara idaman. Kemudian kamu segera pergi sebelum aku kemudian berubah pikiran untuk melakukan tindakan yang lebih kejam. You understand? Hah? Kintamani? Hah? Dina kayan masih kene diuk bari sumengirna ngarasakeun ka nyeri. Kintamani harita ngomonga sorangan dina jero hatena. Bener-bener teu ngarti. Asa teu asup akal sigali bisa ngarubuhkeun aing. Kakuatan jeung kemampuan ilmu silatna jadi hebat. Kakuatan taleg lapisana oge jadi leuwih kuat tibatan aing. Duh. Kakang Warangkas pasti bakal ngamak. Mun tepikeun kasih Anikanti teu dibawa ka peguron lintang jagat. Sakumaha diperantahkeun ku manehna. Kitu galecokna hate Nyai Kintamani dina waktu harita. Nyai Kintamani cengkat tangtung manggali nyokot pedang lidah api anu ngagoler. Sakep. Tapisna kera Nyai Kintamani lewat kagang pedang. Saterusna pedang diasupkeun kana sarangkana. Netiep bari tengicep-icep ka manggali ku teutepan anu ngandung rasa dendam. Harita Nyai Kintamani nyarita. Sakali ieu aing memang kudu ngaku karena keunggulan maneh sagali surali. Tapi ingatkeun ku maneh, masih aya waktu jeung kasempatan anu sejen. Pikeun neruskeun ieu tarung sia. Dina tarung anu bakal datang maneh anu bakal nampuyak. Ngajampan aja bugang sia. Aing ini. Hayya! Nyai Kintamani ngacelat ninggalkeun eta patempatan. Manggali bari ngareret ka tempatna Anikanti. Harita ngagerendeng ngomong sorangan. Alah, nganuhunkeun ya ka Ajang Awing yang sudah ngabantu Manggali dari jarak jauh. Ahai, menjadikan Manggali bisa mengungkulan si Nyai Kintamani. Kemudian sekarang mau membebaskan Nyimas Anikanti dari pengaruh panglumpuhan. Untuk itu jangan dieureunkeun dulu bantuan jarak jauhna Ajang Awing. Sekarang Manggali mau menulungan dulu Anikanti nih. Manggali terus lempang meruka tempatna Anikanti. Saterusna ngabebaskeun Anikanti tina pangaruh panglumpuhan. Sanggeusna bebas tina pangaruh panglumpuhan, harita Manggali diuk dihareupeun Anikanti bari terus nyarita. Menjadikan suatu kebetulan ini mah Nyimas. Manggali teh mau ke babakan paling teriman, yaitu menepungan Jang Rawing. Kemudian tadi meninggal Nyimas dengan si Nyai Kintamani. Kemudian Manggali mengelendap mendeketan dan menyumput di balik tatangkalan. Kemudian datang menembongkan diri. Kejadian selanjutnya Nyimas juga tadi sudah membandungan kan.
Beruntung Manggali mendapat bantuan jarak jauh dari Jang Rawing sehingga dapat mengungkulah Nyai Kintamani. Begitu tah Nyi Mas Anikanti. Abdi nganuhunkeun kana pitulung ti Manggali mah. Upami teh aya Manggali anu ngungkulah Nyai Kintamani mah, abdi pasti dibawa ka paguron lintang jagat. Anu duka di kumaha? Ke nasib abdi mun teh mah jadi dibawa ka paguron lintang jagat mah. Ya sekarang mah keadaan sudah aman Nyimasnya. Yang masih belum dimengerti sama Manggali mah, kenapa kita Nyimas bisa dilumpuhkan sama si Nyai Kintamani? Kenapa ada yang jadi sakti mengantep tidak menulungan istrinya? Sanes tenulungan Manggali, tapi kieu kajadian teh harita ku Anikanti terus dicaritakeun ngeunaan kajadian anu lumangsung di dusun Panembong. Timimiti kadatangan Sandika jeung Siduguh dina kayaan keur ngariung ngobrol di jero imah. Datang Mbah Laleang jeung Purbaya katut Nyai Kintamani anu meunang parentah ti Ki Warangkas pikeun ngalindih ngagantikeun si Jari Sakti ku Mbah Laleang anu jadi pupuhu lemur dusun Panembong. Ku Anikanti dicaritakeun sagarupana. Manggali ngabandungan pinu perhatian kana guaran caitana Anikanti. Sangis ngarasa cukup mereka teranganana harita Anikanti mungkas guaran caritanana. Tah kitu jujutan teh Manggali. Abdi ge teu terang duka kumaha ayeuna kahayaan di dusun Panembong. Tapi keun we bilih Manggali bade neraskeun lampah mah, abdi mah bade telas langsung ka lemur we mah. Nanti lahanan atuh Nyi Mas, nanti lahanan. Jangan menjadikan gulung gunsu, kemudian jangan menjadikan langsung mengambil sikap seperti itu Nyi Mas. Sebab kalau begitu jujutannya Nyi Mas ya, keadaan di dusun Panembong belum tentu sudah aman Nyi Mas. Jadi sebaiknya Nyi Mas jangan dulu hari ini membujang ke dusun Panembong Nyi Mas. Manggali punya menggaduhan emutan gitu Nyi Mas. Kalau nanti Manggali pulang dari babakan Paning Triman, nanti dijajak sama Manggali ke dusun Panembong. Akan tetapi sebentar Nyi Masnya, Manggali tak akan mengemut dulu nih. Manggali ngahulang sakedeung siga nu keur mikir, teu tulisan nyarita deui. Sekarang ada jalan keluar nih Nyi Mas. Agar supaya menjadikan perlu kasambut sunat kalampah Nyi Mas ya, Manggali menggaduhan emutan nih. Dikarenakan menuju ke babakan Paning Triman itu akan ngaliwatan lemur yang padeukeut dengan kampung Kabaluyaan Nyi Mas ya. Menjadikan Manggali mengolepat suatu emutan, yaitu untuk beberapa hari saja. Bagaimana kalau Nyi Mas dan Manggali, atau Nyi Mas sama Manggali titipkan dulu ke Rama Pamungkas gitu. Jadi setelah Manggali nanti kembali dari babakan Paning Triman gitu ya, menyimpang lagi ke Rama Pamungkas, kemudian mengantar ke Nyi Mas untuk pulang ke dusun Panembong. Jadi begini Nyi Mas, menurut pemikiran Manggali mah, menjadikan rege ke Manggali juga kalau menitipkan Nyi Mas kepada Rama Pamungkas mah. Bagaimana Nyi Mas menjadikan setuju kalau Pak Manggali punya pamadegan seperti begini? Anikanti ngahudeng sakedeung. Telila terus nyarita. Mangga atuh kitu mah Manggali. Abdi ngiringan we kumaha saena Mang. Mengulah lami teuing we abdi ngiring di bumina Rama Pamungkas. Mohon da teu parugu atuh ka abdina oge ari kedah lami-lami teuing mah Mang. Tenang saja Nyi Mas. Manggali juga tidak akan terus mengampleng atuh Nyi Mas, tidak akan lama atuh menepangan Jang Rawing juga. Sebab Manggali juga harus kembali lagi ke kampung kahuripan gitu Nyi Mas. Kalau sudah ada kesepakatan begini mah, ya bagaimana kalau kita mengelayih saja ke kampung Kabaluyaan? Yaitu untuk membujeng ke rumahnya Rama Pamungkas Nyi Mas.
mangga kayan abdi tos pulih nama mang tanda gauge tos wakal deui geus kitu mah harita manggali jeung Ani Kanti terus Arinit ninggalkeun eta patempatan. Sedangkan Nyai Kintamani anu tadi ini tinggalkeun tempat teh saukur pura-pura. Saterusna balik di ka tempat kejadian. Nyumput dina balik tatangkalan bari merhatikeun jeung ngadedengkeun obrolan Manggali jeung Ani Kanti. Bari merhatikeun Manggali anu Arinit jeung Ani Kanti harita Nyai Kintamani kaluar di tempat panyuputanana ngajanteng nangtung bari ngomong sorangan. Si Ani Kanti rek dititipkeun ku si Gali di imahna si Rama Pamungkas cenah. Aing kudu buru-buru nyusul Mbah Laleang jeung si Baya ieu mah ye. Sabab mun balik ka paguron Lintang Jagat bali teu mawa si Ani Kanti bisa dipastikeun Kakang Walangkas bakal ngambek. Kana kumaha oge si Ani Kanti kudu bisa dibawa. Aing kudu gancang nyusul Mbah Laleang jeung si Baya ieu. Da cek perasaan majalakna acan jauh-jauh teuing. Nyai Kintamani ngakajeng luncat terus lempang gancang karep rek nyusul Mbah Laleang jeung Purbaya anu keur Arinit heula. Sedengkeun Mbah Laleang jeung Purbaya harita ngaduleur heula di tempat anu sepi. Terus jangan tempat anu rada merenah bikeun mulihkeun kakuatan kituna teh lantaran nyandangan tatu di jero tapi teu kasuparna anu matak bisa diubaran ku sorangan. Sageusna manggihan tempat nu dianggap merenah harita Mbah Laleang jeung Purbaya salila bari pada ngatur hapan-napasna. Duanana geus pada boga cara masing-masing mulihkeun kakuatan bari ngubaran tatu jero anu teu parna. Rada lila oge Mbah Laleang jeung Purbaya dina mulihkeun kakuatan jeung ngubaran tatu di jerona nu teu kasuparna. Sanggeusna geus pulih di kakuatan geus teu ngarasakeun ka nyeri. Harita Mbah Laleang dina kayan masih sila ngareret ka Purbaya anu sarua masih kene sila di tempatna. Mbah Laleang terus nyarita. Kejadian nu karanapan ku urang nyata di luar dugaan Baya euy. Dewek tapikeun ka ayeuna masih keneh teu ngarti. Mikiran kayaan si Dugul anu kungsi jadi murid dewek. Jadi boga kakuatan jeung kamampuan ilmu silat anu hebat. Ilmu pangenteng badan jeung kakuatan talaga lapisanana mampu ngimbangan kekuatan ilmu Dangyang Jaya Maruta nu digunakan ku dewek. Jurus pamungkas dewek bisa diungkulan ku si koplok si Dugul kita. Murid murtad anu geus hianat ka guruna. Kayan si Dugul kawilang teu wajar cedewek Baya euy. Bat Baya ge sarua. Surah kumaha islain? Sarua waktu kengayunan si Dugul malena bisa ngimbangan kekuatan rangkepan nu ngalapis diri Baya. Mangrupa kekuatan tuah kasakten batu gulung geni. Ningali kana eta kayaan Baya boga kayakinan. Si Dugul ge boga kekuatan rangkepan anu ngalapis dirina. Dina poe ieu mah urang memang keur sial ieu teh. Ngan aya untungna teh si Kin-Kin ngalakukeun kontak batin ka pangarsa nu mulia. Anu akhirna si Ani Kanti pamajikan si Jali Sakti dilumpuhkeun terus dibawa ka paguron Lintang Jagat. Ya bener kitu Baya euy. Da ilaing ge tadi diperhatikeun ku dewek teh lah. Kekuatan jeung kemampuan ilaing ge bisa diimbangan ku si Jali Sakti. Ari sugan dewek mah si Jali Sakti teu gablek kemampuan ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud. Ilmu silat anu geus arang langka dipiboga ku jago atawa jawara anu sajena. Si Jali Sakti ge euy sarua boga kekuatan rangkepan siga nama Baya euy. Bener Mbah Laleang bener.
anu matak panajang baya anu ngandung kekuatan hawa panas oge bangun anu taya pangaruh napikeun si Jari Sakti ali sugan baya mah si Sandika jeung si Lugul anu ngabantu ka si Jari Sakti tapi urang rada tenang oge nama yeuh sabab si Anikanti geus dijadikeun sandra mah kitu mun si Jari Sakti jeung si Sandika katu si Lugul daratang ka paguron lintang jagat rek nulungan si Anikanti geus jelas bagian si Jakawanara anu bakal dihadeupanana bener kari tinggal dibereskeun we ku si Jakawanara engke mah dewek boga kayakinan tiluanana bakal bisa diungkulan ku si Jakawanara jadi nama kekuatan urang geus pulih kanyeri geus leungit urang nus kenambah we ngalah teh tepi Mbah Laleang jeung Purbaya sarengkat nangtung takarage sababaraha lengkah lempang harita nyekin tamani anu lumpat gancang muru nyampeurkeun bari ngaguru wanita eureun Mbah Laleang jeung Purbaya ngeureunkeun lengkahna Jai Kintamani datang nyampeurkeun bari semu anu ngahega katu napasna ngabakikeun panetipna ka Mbah Laleang jeung Purbaya bari terus nyarita cilaka urang mah bisa balik ya Mbah Laleang Baya sabab mun urang balik teh mawa si Anikanti sakumaha parentah pangarsa anu mulia geus pasti urang teh bakal diambak geus moal dipercaya deui Mbah Laleang kerung bari neuteup ka Nyi Kintamani terus nyarita ke heula anu tenang nyalitana kin jeung naha geuningan pamajikanna si Jari Sakti teu dibawa lain geus meunang ngalumpuhkeun kin Purbaya ge sarua harita milu nyambungan kana caitanana Mbah Laleang cilaka kumaha maksud kin teh lain mandorikeun maneh teh lantaran mawa pamajikan si Jari Sakti teh yakin teh si Anikanti ditulunganku si Gali kumaha si Anikanti ditulunganku si Gali eta wabolak teh duka tingku naon jadi boga kekuatan jeung kemampuan ilmu silat anu hebat manehna bisa ngarubuhkeun kin saterusna si Gali ngabebaskeun si Anikanti pamajikan si Jari Sakti tina pangaruh panglumpuhan sedengkeun moal balik si Anikanti teh parentah di pangarsa anu mulia Kakang Warangkas pasti bakal ngambek kayak gitu naon teh beda teu si Anikanti ya urang balik teu mau Anikanti meureunan cilaka kalituna moal bisa dipercaya deui Mbah Laleang jeung Purbaya sirih teuteub Mbah Laleang terus nyarita deui ditujukeun ka Nyai Kintamani cikan jelaskeun heula kin kumaha kajadianana ieu teh pangna si Anikanti pamajikan si Jari Sakti bisa teu kabawa teh kumaha kedewek mah masih tacan jelas ya teh kin harita ku Nyai Kintamani terus dicaritakeun ngeunaan kajadian anu karandapan ku manehna tepikeun ka akhirna sanggeusna dirubuhkeun ku Manggali terus pura-pura ngejat indit anu saterusna di tempat panyumputanana ngadengikeun obrolan Manggali jeung Anikanti sagarupana harita dicaritakeun ku Nyai Kintamani sanggeusna ngarasa cukup bari kateranganana harita Nyai Kintamani mungkas guaran caritanana kitu tah Mbah Laleang Baya jadi ayeuna si Anikanti teh ku wabolak si Gali diajakan ka kampung Kawaluyaan rek dititipkeun heula cenah ka Rama Pamungkas anu matak ku urang kudu gancang disusul kalah kumaha oge si kin kudu bisa dibawa mun urang balik bae teu mawa si Anikanti geus bisa dibayangkeun kumaha ngamakna pangarsa anu mulia ka urang tiluan sok bayangkeun Purbaya si Ruyung wa si Wulung ngareret ka Mbah Laleang baitus nyarita
diceritakeun ku si Kin benar Mbah Leang. Mun urang balik deui teu mawa si Anikanti eta mah bener-bener gagal total pokona mah. Urang teu bisa ngalaksanakeun parentahna pangarsa nu mulia. Anu matak urang teh kudu gancang nyusul si Gali jeung si Anikanti ieu mah. Ya mudah-mudahan mah bisa kasusul sampai tepi ka imahna Rama Pamungkas. Mbah Leang kerung. Netep ka Purbaya betus carita. Nah, mun si Gali jeung Anikanti geus aya di imahna Rama Pamungkas. Kunaon kitu baya? Ari nutkeun beja mah eta si Rama Pamungkas teh kawilang boga hubungan anu deukeut. Beunang disebutkeun lain jalma samarangan pokona mah. Sok sanajan teu bisaeun kan ilmu silat, tapi acek beja mah boga kakuatan anu aneh. Tanpa ngagunakeun jurus bisa ngarubuhkeun lawan. Kitu ari nutkeun beja ti anu atawa anu katarima ku baya mah. Mbah Leang nyarita deui di Barung jeung Seuri, sok sanajan sorana semu anu peuyeeh jeung peura tapi tengurangan kana pangaribawa salaku jago kolot anu mibanda ilmu silat pinunjul. Ilaing montong percaya kitu wae kana beja baya euy. Kangaranan beja mah sok ditambahan tina sajengkal jadi sadepa. Rek boga kakuatan ilmu aneh anu kumaha bae oge dising hareupan ku dewek mah. Make jeung bisa ngarubuhkeun lawan tanpa ngagunakeun jurus sagarupa. Beja mah saukur beje. Tong percaya nu kitu patut baya. Bener teh Kikin? Nya bener Mbah Leang. Ayeuna mah urang geus teu kudu mican di waktu. Rek si Gali jeung si Anikanti geus tepi ka tempatna Rama Pamungkas ge teu masalah lah. Anu penting si Anikanti bisa dibawa balik ka urang atawa ku urang. Anu matak urang kudu gancang indit ayeuna mah ieu tong lenglet tong engke-engke. Nyai Kintamani langsung ngajakan Mbah Leang jeung Purbaya nyaeta pikeun indit lumampah ka kampung kawuryaan nyusul Manggali jeung Anikanti. Tunda anu kacarita caturkeun harita di kampung kahuripan. Di jero imah si Banteng Wulung jeung Aceng Jeprut katut car kadet keur galuntleng tiluan. Si Banteng Wulung harita nu keur cumarita. Jang di ngecek nganteng mah lamunan geus 5 poean si ngempuh ngeuweuh balikan ngurang henteu bisa sangukur cicingeun. Urang teh mudu ngaya nganu sungsulan ka manguron lintang jagatan. Lain neon-neon heubing si we si ngempuh teh kumaha ngonam gitu. Nulus bangri sikilian we ngejeng tiangan kang terangan ngeunaan sandikaan ngejeng sidugulan. Lamun bener ngaya datangan mah langsibna dina waktu ngayeuna gitu tah. Mamikiran nanteng mah ngaceng sarkadetan Serang eta nu dicaritakeun ku Mang Anteng memang sarua jeung pamikiran Aceng lah. Urang teh bisa terus berpangutlangan sih. Bener teh. Terus lang untuk bikin kaya neon-neon anu karendapan ku mampu. Ya orangnya kan kudu milu tanggung jawab bener teh. Ya kan? Jadi mah orang daguan teh bikin ka 5 poe we lah. Kumaha cek pamikiran Kang Kadet. Aceng Jeprut ngareret kasar kadet jago cikalet nu direret terus ngajawab. Dong. Iya bener gitu. Wah,
jawaban sarkalitan mah memang hebat madahal sangukur ngarek jawaban monok itu mah ngeungeus we atuh make henteu mudulilaan ngomong geuleum manana atuh kitu bang bawaanana meunanya halah bogaan dulu teh ngupa-ngupa pisang napina aranan jeung lemah maketang ngeuweuh nganu sampurnaan mukuna nganu menting malah mudah-mudahan sandikaan ngejeng sing dugulan ngente alaman kang jangdian neon-neon lainan gitu ngaceng serang memang eta nu penting mah sabab dihenteu oge kan sandika jeung si dugul itu kan lain anu sejen kan narte geus puguh jaka wanara mah kan keur ngalakukeun sandiwara hayang mastikeun ngeunaan di mana tempatna anak pamajikanana bener teh terus terang anu bakal bingung kerja ka wanara mah mun sandika jeung si dugul datang terus ki warangkas merintahkeun jaka wanara sina ngalawanan sandika jeung si dugul kan jadi bingung oge sih kerja ka wanarana bener teh sok aja pikirin ku Mang Anteng. Wah ngenya bener geta ceritaan ngaceng teh masih anglingan ngatawa jangka wanaraan masih nangoge bakal bingungan ngarek laksanakeun marintah na ki warangkasan da bubuh lainan mungsu ngarih henteu ding lawanan bisi kapanggihan keur sandiwaraanan nya dalamunan teprikeun ka narung mah henteu bingsa narung bodoh-bodohan gitu daking warangkasan goge lain budak letikanan gitu serang pemikiran Aceng ge sarua sih seperti gitu sih Mang Anteng kan lamun tepikeun ka talungna nyaan bisa ngabayakeun keselamatan sandika jeung si dugul bener teh terus serang ilmu silat jaka wanara pasina oge leuwih unggul kan anu matak jaka wanara ge pasti bakal bingungeun apa itu untuk menyinghareupan masalah seperti kitu mah bener teh dina kayaan keur kitu datang Radite si topeng mayit anu ngariung ngobrol jadi opatan si Banteng Wulu ngaret ka Radite si topeng mayit betus nyalita wah giningan Kang Ditean berangeneh bisa datangan Kang dieu nah ngeungeus nyalsean itu kebenaran geus seueuh tahu deui tadi teh anu matak akang aja ulin ka dieu we meung nyalse akang teh nyadaan teh geus apal hese lah ngahaja-haja hayang nyalse teh kabenaran poe ieu mah datang teh teu patilobat teuing lain ngomong-ngomong keur ngobrol ke naon ieu teh Aceng jeprut nu harita ngajawab serang keur ngabahas masalah anu kungsi diobrolkeun ka Wadite sih nah ngobrolkeun naon kitu ya ngeunaan sandika jeung si dugul anu tepikeun ka ayeuna teh acan aya beja neon-neon gitu sih disusul ku mampu anu datang ka paguron Lintang Jagat tapi sarua deh can aya bejana terus serang kan jadi pemikiran juga sih sabab tulana oge jalma anu dadeukeut ka urang bener teh Radite si topeng mayit ngahuleung sakedeung terus nyarita deui emang bener ari anu nungguan beja mah bakal ngarasa kesel hayang geura aya beja gitu tapi jalma anu keur di pikiran kurang mah bisa wae keur nyinghareupan masalah anu di luar dugaan maranehna ya kan mudah-mudahan we bosan nikah gitu deh si dugul jeung mampu dina kayaan pada selamat we wah ngaya bener ngeta pisang anu dinghareupeun ku nganteng oge Kang Ditean anu mantrak tadi ate ngomongan
lamunan ngeungeus 5 poean nyata tinglu jelema nganu nginitan kamaguron lintang jagatan ngacan ngaya bengjana yang urang mudu ngaya nganu sungsulan lain neon-neon bisi ngaya neon-neon gitu kang eta kanu tiluan cobra suruh hentre memikiran kang ditean ngejengantengan pamikiran akan jelas sarwa jeung anteng-teng gitu malah geura akang masa benerna ngarasa kurang panuju ku pamikiran Jakawanara alias Angling anu nyarita ka Aceng jeung Sar Kadet rek pura-pura nyaniwara ngagabungkeun deuri ka pihakna Ki Warangkas sabab mun tepikeun ka kabongkar saniwarana eta malah bakal leuwih ngabayakeun keur jiwana Jakawanara teteh. Terus terang Aceng ge aya pamikiran tepikeun kadinya sih. Kan Ki Warangkas jelas lain orang sambarangan, bener teh. Bener teh. Terus terang seumpamana ieu mah maca pahitna ieu mah gitu. Saniwarana Jakawanara kabongkar kan bisa wae dibinasakeun ku Ki Warangkas, bener teh. Terus terang sehubunganku eta masalah urang kan kudu aya upaya sih mun bisa mah minta tulung ka jalma anu bisa menerawang kaayaan nasib Jakawanara jeung anu sejenna, bener teh. Terus terang kitu ari pamikiran Aceng mah kumaha ieu ceuk wadi teh wa ngeunaan masalah eta mah apan manggali ge keur init kababakan panintriman nepungan ka Irawing. Damun manggali geus panggih mah pasti bakal meunang wewengan. Mudah-mudahan we atuh telatna pageto manggali geus datang. Wah, ngenya bener suruwang eta jeung mamikiran nganteng oge kitu pisan ngadu dingarepkeun teh Kang Ditean. Napina lamunan teprikeun ka 5 poen si manggalian ngacan ngaya datangan mah ya tetrepe mudu ngaya nganu silidikan yang eta datangan ka maguron-maguron lintang jagatan anu kurang kudu buru-buru dijoragan gitu. Radite si topeng mayit geus repok ngomong gitu tulus sabab di luaran imah di lebah buruan aya salat jalma anu keur susumbar nitah kaluar ti jero imah eta anu susumbar teh tayalian Ki Bangkorang anu dibantuan ku Suteja datang ka kampung kahuripan pikeun anu aya di jero imah mah tang tuwe ngarasa asing dengan suara Ki Bangkorang si Gobang karancangan susumbar. Wai nu aya di jero imah si lain aya obatan hasok keluar bageakeun karancangan dewe jah lajak keluar si lain obatan mun ngarasa jadi laki mondong terus nyempon mondong ngahep-hep wah sok deuleu ieu hasok keluar. Jurung Kunung si Banteng Ulung anu panggilanna cengkat nangtung bari nyarita. Wah, ngaya jeung lembah geloan ieu mah euy. Mangke ngejeng sumbar ngalangu pasi goblogan. Nitrah kang urang operatan kudu ngaluar ti jeung rong imahan. Urang ngajaran si beloko kujubaran. Eta jeung lemah teh ngacan nyahueun ambakan si nganteng. Sila beunggeus apal mah ngamakan sia si nganteng. Buah buku aing sia. Buah digenggung nganteng. Buah digenggung nganteng. Hayu lang kaluar. Ngarek neon cenah ngeta jeung lemah kolobog teh. Si Banteng Ulung jeung anu sejenna harita pada kaluar teh jero imah. Sangeusna aya di luar
katingali dua orang jalma anu kawilang anyar pinangih jeung si Banteng Ulung jeung anu sejena. Ki Bangkorang si Gobang Karancang anu nangtang atau anu nangtung ngareneng jeung Suteja Jawara Balaraja harita pada merhatikeun ka opat urang jalma anu kaluar ti jero imah. Ki Bangkorang anu harita leuwih teu nyarita bari dibarung jeung Sai Sagarupa. Silai obatan mantong kaget ku kadatangan dewek duaan dina waktu ini oi. Bisi silai obatan hayang nyaho. Dewek anu katalah Ki Bangkorang si Gobang Karancang. Jeung ieu Suteja Jawara Balaraja minangka dewek. Ayeuna jelaskeun ka dewek saha silai obatan. Sabab dewek menangkat telangan ti warga Pupuy Lebor di dieu gogobrogna. Si Banteng Ulung mah langsung kasinggung ningali sikap jeung ngadenge caitan Ki Bangkorang anu matak langsung harita